sekedar usaha siur selancar hirup siang sedengan karena taat jadi berkah nu maut disangka korban maut nape dadakan mayitna teu diurusan geus ninggalkeun ka parduan pokokna kakuduan nyolatan jeung nguburkeun ngadusan jeung mungkus kapan eta teu diperhatikeun nyaritana keur ikhtiar bisi panyakitna nular hatena loba teu sadar pikita pitalar nyareatna lelewieun pikina teu digurukeun ikhtiarna dipaksakeun nyomot dalil diakurkeun tauhid ukur ditalar hatena angger teu sadar kana kodar sareng kodar di mana betah di dasar muntadina terlepas satena tepati awas hirupna loba karewas loba sangka anu teu pas ilmu fikih dipilihan nu dicocok putitean nu penting aya kaolan dipake pikeun matwaan sedengari ilmu fikih ilmu nu pada gini nyareat jadi kapanggih ikhtiar teu dipilih ulah nyangka jabaria ulah nyangka kodaria da urang ge can pararuku boa lain ahli sunah nu sae mah teu sadar maot teh hal nu ilahan najan taya sababanya teu kaluar dina kodar kiceuk manusia diatur nyawana ge geus diukur rizkina moal ku batur bakal jadi ahli kubur nyareat jeung ikhtiar sing lempeng dina tujuan sejak ibadah niatan sejak ngundang karidoan mugi ieu ujian bisa ningkat keimanan pasrahkan